tos i'tidal teras sujud nu pertama teras diuk antara dua sujud teras sujud kedua teras tatih menuju rakaat kedua tos tatih rakaat kedua teh takbir deui ngan 5 kali dina rakaat kedua mah Allahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar takbir teh karek sakali Allahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar 2 kali dugi kali 5 kali tos 5 kali takbir name maca Fatihah deui maca surat tuluy ruku i'tidal cengkatina ruku sujud diuk antara 2 sujud deui duduk tahiyat akhir langsung tahiyat akhir eta dan salat nu 2 rakaat mah teu aya tahiyat awal at-tahiyat biasa babacaan salat sanes entos beres bacaan tahiyat name awe salam assalamualaikum paham kartos gitu da alki salat id teh tah upami salat idna nyalira henteu berjamaah ka masjid entos sakitu ngeun upami salat Idul Fitri na ngiring berjamaah maka sabada salat sunat Idul Fitri teh tong wakabubar tapi disunatkeun khutbah ku imam ku nyalira ku imam atawa ku batur ku nu tadi ngimaman nu khutbahna mah atawa ku nu sanes seperti di urang mah imam sareng anu khutbah teh sok benten upami salat id teh imam mah misalna Aki Haji Toha kapungkur mah almarhum upami nu khutbah mah sok ajengan Abdurrahman almarhum kapungkur paham nih al tantang wakabubar salat id berjamaah mah sunat ngiringan khutbah engke teh al teh ngupingkeun khutbah nage sunat Idul Fitri mah upami khutbah nate iraha dilaksanakeun nate saatos salat id hukumna khutbah teh sunat benten jeung khutbah Jumatnya ari khutbah Jumat mah dilaksanakeun teh memeh salat Jumat nya bari khutbah dina salat Jumat mah wajib hukumna teh perbentenanana teh paham teh oke paham atuh upami tos salat id berjamaah teu khutbah heula langsung balubar teu nanaon ngan pedah teu betah teu pantes ieu khutbah nate 2 kali khutbah nate khutbah nu pertama sareng khutbah nu kadua teh ciri nate kapisah ku calik heula nu khutbah nate kan sok calik heula tuluy tatih deui teh rek ngalaksanakeun khutbah anu kadua tah kitu deh khutbah nate dina khutbah kahiji khatib teh takbir heula 8 kali name teks khutbah diawaskeun lamun dina khutbah kadua takbiran heula 7 kali name teks khutbah diawaskeun ngabahas naon dina khutbah teh lamun Idul Fitri dina Idul Fitri nu khutbah teh atanapi khatib sunat ngabahas hukum zakat fitrah lamun khutbah Idul Adha sunat ngabahas kurban jeung haji fadilah haji cenah kitu deh hal